Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui. Acara matu urang lajengkeun carios nyambung judulna Lutung. Etang-etang hiburan pangbeberahmana ieu carios teh kenging nyutat tina carios pantun karya Ki Leuksa. Atuh Ki Leuksa oge saurna teh ngadugikeun pangjajab cariosna ka para wargi gaya sanes mung etang-etang pangbeberahmana. Janten cenah nyobi-nyobi nah tiasa carios kieu diangkat kana dongeng radio kitu. Nya disangakeun ka Mang Jaya dugikeun samali alhamdulillah ku Mang Jaya parantos diangkat kana dongeng atanapi kana carios ieu radio disiarkeun di radio. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa nyugemakeun. Janten bilih naroskeun cenah di mana marga Cina teh teu aya. Marga Cina teh di mana? Teu aya nu saleresna prawargi sadaya. Mun aya nu sakambangan mah aya kitu. Eta telah di Patri Indrajaya sakambangan. Wah, asun aya ayeuna nya aduh. Eta kuresep barang tuang eta mata. Aduh. Mangga urang lajengkeun para mitra. Dongeng teh parantos dugi ka nalika Nyi Giringsing wayang. Harita teh milarian saha anu kantos janten putrana ragrag Lutung kitu nya. Tapi Lutung tiasa disanak nyarios anjeunna ngarasa bungah dugi ka dinya nya. Mangga urang teraskeun. Atuh kasugri kaum dangu nu tebih nu caketna mudah-mudahan di acara nyugemakeun mangga nyangakeun dongeng enteng judulna Lutung karya Ki Leuksa bagian ka-36. Sanggeus kanyahoan Lutung teh beunang diajak nyarita. Kacida bungah Nyi Giringsing wayang tuluy nyarita deui. Ih, tangtu we kami nanya. Sabab kami teh teu nyaho ka maneh. Nah ti mana asal? Naon sababna kumaha wani ragrag kana lahunan? Kami teh leuwas. Sok sieun maneh aya niat goreng ka kami? Cik jawab sahanya maneh teh. Lutung naon bet beda jeung nu loba? Nyimas Giringsing wayang naros deui da panasaran atuh ari calabang teh Lutung ngajawab. Basana leuwih jelas bentes lir jalma biasa. Apaan kuring teh putra ibu? Disambat ku ibu basa tadi. Kuring teh lain si itu si eta tapi Sang Hyang Lutung atanapi Sang Hyang Dewa Lutung. Putra ibu nu sajati piraku ibu kaget. Kitu ceuk Lutung ngakuna Sang Hyang Dewa Lutung ngomongna kitu bari runut rinat lucu naker puguh we Nyimas Giringsing wayang manibungaheun. Lantaran geus kedah janji tadi yen rek miheman ka putrana sok sanajan jirimna sato hewan. Komo deui ieu mah Lutung kasep jeung ginding jenenganna ge Sang Hyang Dewa Lutung. Ih, nuhun teuing atuh utun dibagiakeun pisan ku ibu. Syukur daek datang nyumponan panggero ibu. Dedeh teuing najan Lutung ge putra ibu keur pibatureun ibu nu tunggara. Hiap anak king ka dieu. Sang Hyang Dewa Lutung dirangkul ku Nyimas Giringsing wayang. Lutung ngahep-hep we para mitra. Nyimas Giringsing wayang bungah manahna, tentrem hatena, tiis pikirna. Sabab nu dipikamelang teh geus datang, putra kameumeut geus deukeut, eueuh nu matak hariwang, sabab geus kumpul deui jeung putra. Duh utun, nuhun teuing hidep buru-buru datang. Dalamun taya datang mah meureun boa teuing geus kumaha ibu teh bingung jeung nyeri ati. Ari ras kana nasib diri. Bet kacida teuing sangsarana. Tapi ayeuna mah ibu teh ngarasa bungah jeung bagja. Lantaran aya pibatureun hirup. Ngan wayahna we hidup teh ku ibu di bawah sangsara sabab ibu mah teu boga lemur matuh. Teu boga imah keur pangbalikan. Nya di dieu ibu teh hanapeun tangkal kira nunggal. Muga-muga hidup narima kana ieu kaayaan. Sing sabar kasep. Cek Nyimas Giringsing wayang bari ngalesotkeun di putrana celek Lutung diuk dina akar terus neteup ka ibuna lila-lila pok nyarita deui. Ibu ulah seueur saur. Hayu ayeuna urang wangsul ka nagara. Kuring hayang ngahaturkeun sembah nuhun ka Uwa Yuda Jaya Yudanagara. Hayu ayeuna keneh urang wangsul ka nagara kaanginan. Kebeg Nyimas Giringsing wayang ngarenyag lantaran teu sangka teuing bet putrana awas paningalna seukeut emutanana. Padahal mah can kungsi dibawa ka nagara Karanginan. Apan lahirna ge di dinya can kungsi ka mana-mana. Ari ieu bet geus nyaho ka nagara asalna jeung ka uwanan jenengan Yuda Jaya Yudanagara. Ibu, kunaon kalah kacolohok?
kuring geus hayang balik hayang geura tepung jeung Uayuda Jaya. Itu deui jeung bibi rindu wayangan. Cek Lutung ngajelaskeun deui atuh beuki kaget nyimas giring sing wayang lantaran Lutung beuki awas kana kaayaan di nagara Karanginan. Utun ibu teh kaget. Nah geuning hidup teh meuni awas. Meuni apal kana kaayaan di ditu. Nyaho kadulur. Apal ka lemah cai. Temal ibuna bari netep ka Lutung anu can leluk dina akar. Ibu. Apaan kalembur sorangan teh ulah poho. Kitu deui kadulur kudu pisan dipika ingat. Taina kuring geus hayang nyaho ka nagara Karanginan, hayang tepung jeung Uayuda Nagara, rek ngahaturkeun sembah. Nya syukur atuh Utun da ibu ge hayang pisan balik ka lembur. Tapi ibu teh geus linglung teu nyaho di kaayaan, boro-boro inget kana jalan pangbalikan. Najan tempat ieu ge teu nyaho, teuing di mana ieu tempatna. Saur ibuna deui, nerangkeun kaayaan dirina da nya geus teu apal pisan. Mana komo datas tapa nu kacidalilana tepi kalahir Dewa Lutung. Keun bae ibu, da kuring nu nyaho kana jalan mah. Hayu urang wangsul ulah lila-lila teuing di dieu. Da kuring mah najan Lutung ge teu betah cicing di leuweung hayang di nagara. Nya ka mana atuh jalana Utun? Kumaha atuh nya pilampaheun urang? Tuturkeun we kuring ibu. Ulah ka mana-mana. Urang nyieun jalan keur ngaliwat, ibu teu kudu hese tuturkeun eta pa kuring. Cek Lutung bari terus nangtung ngajak init ka ibuna nu coloho, tapi lila-lila mah tuluy ngadeg sejatumut kana kahayang putrana nu geus yakin awas paningalna seukeut pipikiranana gede pangawasana. Ngam atuh Utun urang mimitian ngaliwat rek make jalan anu mana ka nagara Karanginan teh, ngaler atawa ngidul, ngulon atawa ngetan, ibu mah lapur teu nyaho jalan ka balik. Geun kuring nu nyieun jalan, ibu mah kali nyorang we. Harita keneh Sang Hyang Dewa Lutung luncat kana tatangkalan. Terus ngagunakeun buntut ngababad tatangkalan kai anu sakitu geledena. Tatangkalan rebah meniseah sorang ngaguruh handaruan kawan tu di jero leuweung geledegan. Buntut Lutung ditaretes kancana tetela gede pisan mangpaatna. Tangkal kai gede leutik rebah tae nu kaliwat. Anu sakedeung geus ngaburumbung jalan meunang ngababad. Lutung terus ngabubat babit buntut ka sakabeh. Muka sahabat rebah menipating dorok-dok. Mun ayeuna mah mainan bulldozer. Tah Lutung zaman ayeuna mah bulldozer para wargi sadaya. Tatangkalan segede kumaha seret rebah. Main bulldozer campur jeung ieu ragajina. Ieu Lutung zaman baheula, ieu Lutung ayeuna mah bulldozer. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Atuh sabada Sakyang Dewa Lutung ngabubat babitkeun buntutna manehna ngababad tatangkalan nu gede tuluy manehna cumarita. Ibu mangga geura angkat tuturkeun kuring. Cek Lutung ngagorowok lantaran kareret ku juru mata. Ibuna masih keneh ngajanteng bangun bingung can ngamimitian lumampah kalah kamalong kana tatangkalan nu rebah. Kasabat buntut Lutung siga nama heran nempo kalakuan putrana nu sakitu rongkahna barang digero ku Lutung kakara sadar. Nya heug atuh Utun. Ibu rek lumampah rek nuturkeun tapak hidup. Ngan kade bisa aya tangkal kai anu ningang ka ibunya. Ibuna terus nuturkeun angkatna bangun tumaninah naker. Sabab jalan ngaburungbung tatangkalan rungkad ngaleled ka sisi. Teu aya nu ngahalangan jalan kabeh kababad terus mengled ka sisi. Mere jalan ka nyimas giring sing wayang. Terus nuturkeun ka Sang Hyang Dewa Lutung nu teu eureun-eureun ngababad leuweung robah jadi jalan gede ngabulungbung. Ceuk ujaring carita di dinya ayeuna ngadeg desa Babadan. Ieu mah ceuk ujaring carita para wargi sadaya kumargi di Babad disebut desa Babadan kitu nya. Ka di mana-mana Babadan duka ieu. Engga urang teraskeun deui. Gancangna carita para mitra sadaya, Sang Hyang Dewa Lutung geus tepi ka tapal wates nagara Karanginan. Reg Dewa Lutung ngeureun heula ngalieu ka tukang. Ibuna masih keneh anggang lantaran teu wani deukeut da puguh ngarasa paur bisi katingang tatangkalan nu rebah di babad ku buntut Lutung. Ibu jauh keneh ka nagara geus deukeut. Mun kitu carana mah aing teh bisa ngagunakeun sirep. Sangkan urang nagara Karanginan talibra sare ku aing rek diwara bongan geus nyangsar ka ibu. Keun sirasakeun urang Karanginan. Cek hate Sang Hyang sakadang Lutung bari terus metakeun sirepna. Hilih wirna angin leutik ngadalingding mawa sirep.
sirep ti Sang Hyang Lutung dijajabkeun ka nagara karanginan keur sakabeh pangeusina. Cacah mena kabeh kena punggawa katut pangeusi karaton. Geus puguhan rahayatna kabeh kena ku sirepna meuni gempar di tempat sewang-sewangan. Para mitra sadaya, sanggeus karuhan kitu mah terus Sang Hyang Dewa Lutung asup ka nagara Karanginan bari luhaloho deangan karaton nu dicicingan ku Yudajaya. Wah, masalah tadinya cicingna uwa Yudajaya Yudanagara teh. Keun ayeuna ku aing rek diwara. Sina karasaeun ku manehna. Bagiakeun uwa, ieu kuring rek nganyang. Pelesat Sang Hyang Dewa Lutung ka karaton. Bari goka sampak uwa nanyatanya Yudajaya Yudanagara keur kulem tibranaker. Meuni kerek nyegrek bakat ku tibra kitu deui punggawa kerajaan liana. Kabeh gempar sarare dae nu nyaring hiji-hiji acan. Kocapkeun kumaha talajakna Lutung para wargi. Sang Hyang Dewa Lutung ngadeuketan ka Yudajaya sanggeus deukeut ditegeskeun raya-rayana tetela kumisna gomplok janggotna rogok kitu deui lobana para punggawa alus kumisna. Amit wa kuring rek mabad kumis sabeula sewang ye. Bongan geus nganiaya ka ibu kuring. Punten lain culangung wae. Jawa minang kepang ngobagiakeun ti putra nu kakar datang. Ieu urang sabeula urang kurunya. Cek Lutung. Bari terus mabad kumis Yudajaya sabelah sakilat geus bersih. Meuni lenang taya nu nyesa nganung sabelah deui tetep ngajeding. Sang Hyang Dewa Lutung can waka muka sirep. Terus ponggan wae nu dinya kabeh dikurun kumisna sabelah. Delila nu aya di karaton nu geus rengse para wargi sadaya. Waduh, ieu mah kalakuan si Lutung macem-macem. Mangaraoskeun walah lumayan kagungan kumis sabelah ge. Keuna moal matakna naon, engke jara di deui. Cek Sang Hyang Dewa Lutung bari terus luncat kana pangeret. Rek diuk cumagu geus kitu sirepna ditarik deui. Hilir angin leutik hawa beurang karasa beuki nyongkab. Teu matak geunah pikeun anu sare. Sora hayam jago nu kongkorongo kadenget tarik sora domba jeung sasatuan liana pating manireang. Nu ngahudangkeun nu keur sare tribra para punggawa pating korejat kitu deui Yudajaya Yudanagara meuni ngaburingkal bakat kurusuh. Cilegedeg nangtung bari ngusapan kumis. Hah? Kumis mana ngan sabelah, oi? Cek hiji punggawa ka baturna meuniger sareuseurean. Lantaran sarereangan sabelah sewang, silih bejaan jeung para batur lila-lila ka aya karaton jadi rame ku punggawa pating barakatak seuri. Wani kage kumis ngan sabelah eta. Nah, baca di kitunya. Oi. Eta nak kamana, ha? Kula kaget ya. Kaget kalibat saking sabab memeh sarete jeung kene. Jeung deui nah make sarewaya kieu deui. Mun teu inget kana gawe deui ya. Cek hiji punggawa bari ngusapan kumis dengan sabelah panon ruret reret ka baturna. Nu sarua baroga kumis sabelah. Kocapkeun Yudajaya Yudanagara harita reuas ngadangu punggawa raribut nguruskeun kumis. Lajeng anjeunna teh ngusap kumisna. Barang kerwel teh yakin lenang sabelah. Sabelah deui weteu kene. Beuh. Edas. Sanu kumaha wani ngahina ka aing. Cucu ngamake jeung wani-wani ngurun kumis aing. Samanusana nu geus mere kaniaya ka aing. Yudajaya amek-amekan sorangan terus ngareret ka para punggawa nu ribut kene ngobrolkeun kumis. Barang ngadenge rajana hahaok meuni nyarekan cep jempe saurang eta nu dek nemalan. Eta we ramena pasar teh para wargi jempe saharita lieu ibarat keangker disada katincak taneuna jep jempe teu nyora saeutik-eutik acan. Punggawa kada di kabeh. Yudajaya ngagerwan bari nyentak atuh seleuneuh hiji punggawa nyampeurkeun. Terus dituturkeun ku nu sejen akhirna mah ngajajar payunan Yudajaya. Barang diteuteup para mitra sadaya. Anjeunna jadi kumujeng lantaran punggawa kabeh kumisna sabeula. Kunaon punggawa?
Nah kumis manengan kali sabelah sanu geus boga gawe kitu badut. Yuda Jaya naros bari mureleng ka para punggawa. Pok salah saurang nemalan barinya mah. Nuhun Gusti sun. Teu terang sun kana mangkelukna nu parantos kumawantun ngurud kumis teh sun. Malih abdi sadaya sanasib nun kumis leungit sabelah sun teu kanyahoan. Margi tadi teh nuju monok ari nyaring bet kumis leungit nun. Ari kumis kula ka mana ye? Saha nu wani-waning hurud ye? Yuda Jaya naros. Duka nun teu terang sun kanu ngurud nama. Nanging yakin sun kagungan gamparan ge mung kantun sawalah nun. Yo penggawa bari siri leutik. Sabab nampo kumis Yuda Jaya dengan sabelah. Dan karing panjang. Waduh. Cilaka euy mun kitu mah. Urang kadatangan manusia burung ye. Geus kumawani luka klanyap ka urang sarerea. Upang keheulna mah ieu teh geus kumawani ngurud kumis kula mangkaning kumis ka tidak hadena. Menang miara tahun-tahun lilana. Bangsat ieu saha manusana ye. Yuda Jaya murid kumis dengan sabelah. Sabelah di lenang. Kaciu cabara wargi sadaya. Laun kejadian. Ya wae dongeng. Aduh mun pantesannya ka Mang Jawa tuh ke kumis. Mun make kumis sabelah aya sabelah henteu. Wah cilaka ye. Jiga-jiga jadi mode anyar ye. Keur ieu mah ye. Keur pelawak ye model anyar ye kumis sabelah. Lamun aya jojoan pelawakna kumis jiga Hitler. Ieu mah kumis sabelah para wargi sadaya lah. Enggak urang lajengkeun. Eta mah para wargi teu kira-kira ambekeunana. Rai keuneuk ngir beusi atah beuleum. Mun Gusti sun saena mah ulah diancam nun. Margi kumis mah abdi teh keng napaan sun. Hadina pisan watekna kana nganyuk nun. Upami ayeuna teh aya sabelah deui lapur moal bisa nganyuk yeuh. Cek hiji penggawa. Wah, dasar sia mah ahli kana nganyuk. Mangga sia ulah bacatur. Gerak teangan mangkelukna nu geus kumawani ngahina ka kula. Mun kapangi ulah dibere ampun. Teu kudu ditanya heula, wajak sing nepi ka jadi daki. Yuda Jaya susumar bakat ku aral, lebar ku kumis jeung deui asa dihina. Sabab geus calutak kumawani ngurud kumis. Unyuk sumangan nun Gusti. Urang pilari we sun ayeuna, mah permios nun. Jung penggawa nangtung terus ngajak ka baturna sangka neangan jalma nu kumawani asup ka karaton. Kudu kapanggih ayeuna keneh. Puriak sarerea bubar, pating lalieuh nempoan ka unggal pojok, ting rareret neangan ka unggal tempat susuganan aya nu nyumput dina buni. Tapi weleh teu kapanggih, di dinya teu aya jalma anyar, teu aya semah anu culangung. Ari Yuda Jaya Yuda Nagara gawena julang geleng bari ngusapan kumis anu kari sabeula. Pikirna panas hayang buru-buru ngawarah kanu keur geus kumawani ngahina ka manehanana. Tapi hanya kanu diteangan can kapanggih, malah mah para penggawa pating tarolong teu puguh, teu aya nu bisa manggihan kanu keur diteangan. Padahal nu Mang Jaya mah kurud bae sabeula atunya ka karaneangan, teu puguh teh. Kapanggih eta teh ha? Nah, silain kalah ka pating kaloyong teu puguh, teangan sing kapanggih. Lamun beunang wajak sing bubuk. Kami mah moal wakat kenang hate ye, mun can laksana ngawajek manusia koreng patut kelakuan teh. Cek Yuda Jaya geus mimiti nafsu ama kapagung lantaran musuh can kapanggih. Sabar heula Gusti. Ieu teh nuju dipilarian ku sadayana, da upami mun katewak mah moal diantep nun ku si abdi ge. Urang cacag we nepi ka bubuk. Urang sik-sik dikunyit-kunyit, urang cacag diwalang-walang nun. Jauh hiji penggawa bari terus rerat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Malah mah para mitra baturna nu aya di luar nareangan ka sakuriling karaton. Tapi nu di luar bari lengo. Dae nu manggihan naon-naon sedengkeun nu aya keneh di jero karaton lila-lila taranggah ka luhur. Nya atuh walang breh teh lutung sararea colohok bengong mata simeuteun. Lantaran lutungna beda jeung nu loba, ieu mah gining jeung bersih matak pikalucueun. Lutung sok mani ieu lutung na ge para wargi. Lutung na ieu bersih sok mani atuh da ieu mah. Gusti itu geuning aya lutung mun. Buah-buah lutung nu kumawani ngurud kumis teh. Sabab manusia mah teu aya ngan kantun lutung wungkul mun. Cek hiji penggawa bari nunjuk ka luhur ari lutungan ukur ngiceup. Wah, mustahil. Becus naon pila kadar lutung. Moal bisa lutung mah. Kumaha ngurudna jeung deui mana pesona pana eueuh. Cek Yuda Jaya bari mureleng ka lutung.
Tapi najan kitu manahna curiga lantaran lutung beda jeung loba. Lepat Gusti. Ayeuna ulah milari jurig teu kadeuleu sumut. Ayeuna mah urang tewak anu aya pur kuntul kali tunggul lar gagak kali tungak kitu nun. Manusia nu jahat teu aya ayeuna kapanggih lutung. Naon salahna mun dikepung ku akul boya mangap. Podaran ieu lutung teh Gusti. Lantaran ieu lutung teh geus ngahina ka urang sun. Cek Ponggawa nu tegas, manehna beuki curiga ka lutung sabab beda dina sorot matana. Kaya pur kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak. Wanangan jurig nu teu kadeuleu. Aya kajadian kagarongan kari-kari si eta aya di dinya. Tuh sementawis mah pur kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak dipenta keterangan heula. Ieu sami para mitra sadaya. Bita can pasti kitu. Saya terewak. Cek Yuda Jaya Yuda Nagara mere parentah. Atuh pugu para mitra sadaya. Harita kene. Manehanana mere komando. Sok kabung wakul boy ngap. Tewak. Yuda Jaya marentah ka para Ponggawa sangkana rewak lutung. Ker sarereang ngepung lutung bari marawa pepentung. Aya nu mawa gegendir, aya nu mawa pedang jeung tumak. Di karaton jadi ramai ribut kudu ngepung lutung. Hayo tewak, pira aku tuh bisa nepung lutung sahulu, ha? Awas lamun teu beunang eta lutung bakal ngamuk. Podaran sekalian. Pasti eta nu merekanya ke kami. Yuda Jaya sosoak ngilungudag para wargi sadaya. Lantaran ngarasa wirang, newak lutung hiji teu bisa, manehanna kepaksa turun nyaeta keur ngamantuan para Ponggawa lantaran Ponggawa katingalina teh beuki ripuh ngepung lutung hiji. Sok tewak. Yuda Jaya sosoak para mitra sadaya milungudag. Hiuk kepentung kana lutung, jeleng lutung luncat kana lomari, pos nu mentung poos. Atuh lutung kalayang gegendir kana lutung, jeleng lutung luncat kana pot kembang, gebrok gegendir kana lomari, perobot ruksak sakali neungeul. Pot kembang hancur, lomari ruksak atuh para wargi sadaya. Kulantaran lutung nalu luncatan badi we jiga urang nu keur ngudag-ngudag beurit, bari nakol ku gegendir. Unggal beurit aya dina meja ditinggang mejana, beurit ngaceleng mejana nu hancur. Kitu jeung kitu kaayaan. Itu lutung mabulucat belecet ka ditu ka dieu. Podahan. Cek Ponggawa polepat pepentung kana lutung, jeleng lutung luncat deui, ari pepentung keuna kana pot kembang, brah pot kembang bubu. Kitu jeung kitu lutung luncatan ka unggal barang nu aya di dinya. Lamun diteungeul lutung luncat paneungeul keuna kana barang, beuki lila beuki boba barang nu ruksak. Beuki awut-awutan ka aya di karaton, berecat lutung lumpat ka paseban, gero Yuda Jaya ngomando. Udah menang lolos, podaran sekalian, udah. Cenah kituna teh bari lumpat pangheulana peretek Ponggawa ngarudag bari surak. Kituna bari lumpat. Surat yak-yakan. Rob lutung pada ngariung, hiuk paneungeul datang. Lutung luncat, paneungeul ngaruksak parabot. Pating borolo pating golomrang nu ngepung beuki gemes. Yuda Jaya sosoak tapi lutung kalah beuki linghas. Paneungeul taya nu keuna pepentung taya nu nepung. Heh Ponggawa. Kunaon sabar legug pisan si lain pila kada newak lutung saeuhulu. Piraku newak lutung teu becus, kepung si bener. Tewak, podaran sekalian. Pika sebeleun sugan mah. Yuda Jaya sosoak lantaran ngarasa jengkel. Nempo lutung anu linghas, tapi para Ponggawa can anu hasil newak najan haban di komando sabab geus puguh lutungna pinter, lamun cicing dina hiji barang diteungeul teh nu ruksakna barang lain lutungna. Batur-batur, kapung wakul boya mangap. Kapung lutung, ulah menang lolos. Pegat dinya oi. Pegat. Kabeh para wargi sadaya ting pergat. Ponggawa paparentah ka baturna rob lutung ditingker ku sarerea dironom kulobaan. Paneungeul geus taki-taki kabeh rek ngabinasa lutung nu geus katingker. Tapi mata kaget lutung teh pinter luncat ka luhur, meningan sakolepat nincak sirah Ponggawa, jeleng luncat ngajauhan. Bari paneungeul bukbak jeung pada baturna untung teu silih teungeul oge. Akhirna kumaha? Paseban ruksak karaton sarua kitu. Barang-barang para leupeus barubuk patulaya ditareungeulan ku Ponggawa. Lutung mah teu kagaris-garis acan salamet teu kuakil. Sanggeus wareg ngaruksak nagara lutung lumpat kanu jauh diperi ku Ponggawa. Malah Yuda Jaya ge milungudag tapi teu kebat sabab Sang Hyang Dewa Lutung teh ngiles manten teu kasusul tapakna.
Ponggawa terus udah sing benang ulah lolos cek Yuda Jaya bangun gemes. Ponggawangan ukur ungek bari ngahegak beretak lalumpatan deui ngudag-ngudag lutung tapi tetep teu kasusul teuing ka mana kaburna. Ari lutung para wargi sadaya harita lumpat ka tegal peuteuy kagungan Yuda Jaya didinya ngaruksak peuteuy sakebon terus cicing ngadaguan anu ngarudag sabab para ponggawa keur ngasruk neangan bilila geus pating gorobas dinu bala red kaluhur kana tangkal peuteuy gero saurang ngagorobok. Tuh batur, ayeuna tangkal puteuy euy di luhur. Cenah kituna bari nunjuk atuh baladna tarangah kabeh. Teu bisa naon-naon sabab tangkal puteuy luhurna keur moal bisa ditaekan paling ge kudu dituar. Oh, kumaha waak banewakna euy. Da hei sari kaluhur mah tuh. Cek ponggawa nu sejen manehna bingung budak glutung anu kacidaling hasna. Wah. Lapur moal bisa boro-boro dina loba tatangkalan. Nah jadi nu canggih apa teu beunang ku urang di karaton sakitu dikepungna kalah ka ngaruksak kana parabot. Hayu urang baralik urang laporan ka raja euy. Cek nu saurang bari terus baralik deui. Teu tuluy ngudag glutung nu geus di luhur atuh baturna oge teu mikir dua kali terus nuturkeun sararea balik deui ka nagara. Para wargi sadaya kocapkeun di nagara Yuda Jaya Yuda Nagara kekerot bakat ku ambek. Lantaran lutung teh hese beunang ari karaton jeung paseban ruksak barang-barang patulayah teu mangrupa loba nu bubuk pada neungeulan teu bubugu lutung mah teu bared-bared acan barang joe ponggawa nu tas ngudag haok manehna nyentak kulantaran manehna ngarasa nyeri hate boga ponggawa nu sakitu lobana eleh teu bisa newak lutung anu ngan sahiji. Kumaha salajengna para wargi sadaya atuh memang kaayaan teh pikeun Yuda Jaya Yuda Nagara mah matak pika sabeleun manehanana ceuk paribasana ngambek amok nyedek tanaga midek keur mah manehanana teh ngarasa tadi oge wirang boga ponggawa sakitu lobana teu bisa newak lutung anu ngan sahiji kali-kali barang ponggawa datang teh hauk manehna nyencak mana lutungna ha kunaon baralik lengoh. Aduh. Eta parantos menanging glutung teh langkung pinter dina tangkal kayu. Kayak hartos nang udah-udah glutung dina tangkalan menun. Cek ponggawa. Harita kene. Tuaran. Tatangkalanna tuar. Yuda Jaya beuki keheuleun. Tuan tun sun milih tangkal putih saebeun sakebon sun. Ha heueuh. Peupeurieun parabot ti karaton ruksak. Geus keur we teh lutung mah susuganan isukan katewak. Ayeuna mah beresan parabotan ruksak bubukna piceun nu pabalatak beresan Yuda Jaya jadi teu puguh cabak pikiran rungsing hate panas ari lutung teu katewak nagara ruksak atuh para ponggawa teu ngabantah terus digarawe meresan parabot nu acak-acakan urut ngepung lutung keur kitu kurutak aya nu sumping horeng nyimas giringsing wayang geus anjog ka nagara malah terus ngadeuheusan ka kakana nu harita keur balueng pikir teu puguh rarasaan amit kakak ieu kuring calikeun saur nyimas giringsing wayang bari ngajanteng payuneun Yuda Jaya puguh we Yuda Jaya meni ngajenghok reuas pacampur jeung atoh sabab yakin raina sumping aduh adi bage atuy mangga calik adi kakak bunga kadatangan ku hidup deudeuh teuing hampura kakak teh hampura adi Yuda Jaya ngumara cisoca ras ingat kana kalakuanan anu geus tega kadulur ari geus jauh mah karasana nyeri ari ayeuna mah datang sorangan kalayan salamet. Nuhun kakak kuring ge bunga aya nu ngaku kumaha kakak calageur tadi mah kuring teh era sok sieun teh aya nu ngaku nyimas giringsing wayang bungaheun sabab yakin kakana teu api lain malah mah ngakuna teh darehdehna keur lumenghisna nakeun anu kaduhung duh adi kakak teh ku adi teh kudu dihampura ari sabab geus rumah sagede dosa nyieun kanutan padosa mun teh mah kakak kudu dihukum jigana teh kudu disiksa deui jika nur adi bareto kudu diusir ti nagara hampura kakak teh adi geus kumaha nikah hidup ngusir bari jeung nyiksa cek Yuda Jaya bari ngarangkulan ka nyimas giringsing wayang
atuh adina ge kacida ngarasa sugemana sabab moal kagok datang ka nagara. Ari geus kitu mah terus duanana caralik diriung ku para penggawa kabeh ngarasa kaget sabab teu nyana yen Nyimas Giringsing wayang bakal sumping deui. Samemeh Yuda Jaya cacarita leuwih panjang, para penggawa sina bubar heula, sina nuluykeun ngarudag lutung jeung sawareh sina nuluykeun di garawe. Ulah kabeh bat kuno sumping sanggeus tarapti pok deui naros. Hadi kumaha lalakonna pangna nepi ka bisa balik jeung deui kumaha si budak da geuning geus kempleng beuteung teh sigana mah geus ngalahirkeun nya. Berkah kakak kuring teh kalunta-lunta asup ka pileuweungan anu kacida pisan sangetna, tapi kuring salamet teu aya balai nu tumiba. Kuring tapahanapeun tangkal kiara nunggal nya di dinya kuring ngajuru budak salamet jeung jag-jag waringkas geus gede jeung gagah deui. Ceuk Nyimas Giringsing wayang bari rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Manehna kaget sabab putrana teu aya nu aya parabot raruksak. Uluh tuh dan nepi kaki tu lalakon teh nya, tapi mana tu ayeuna? Jeung naon sababna budak teu dibawa ka hayang tepung hayang panggih? Ih, ari si kakak apan tadi geus ti heula geus aya di dieu. Nah ka mana tu ayeuna nya kuring ge kaget sabab anak teh teu kasampak. Saur Nyimas Giringsing wayang bari tetep luak liuk putrana keukeuh teu aya. Ke. Tadi dedengian kakak teh budak teh geus ti heula. Nah bener teh teh? Laras kakak. Geus ti heula budak teh tadi ka dieu. Nah iraha. Sok kawas nu ngimpi ari adi unga nyarita teh sok tarapugu bareto nyebutkeun reuneuh ku rujak ayeuna nyebutkeun anak di dieu. Na mana atuh da teu aya sasaha di dieu mah geuning? Ceuk Yuda Jaya kaget lantaran teu rumasa kadatangan suan, aya oge lutung nu geus dibeberi. Ah, kakak mah apaan geus lila aya di dieu? Tadi teh geus ti heula dah hayang geura tepung cenah jeung uwa nyaritana teh. Nya manehna lumpat pangheulana ka dieu, tapi na ayeuna betus teu kasampak. Na ka mana atuh boa-boanya? Alah, ku kakak dikaniaya pedah budak teh teu puguh bapana. Ulah kitu kakak peperihkeun ka indungna cik atuh da anakna mah teu boga dosa ulah dikaniaya. Nah, da kakak mah teu nganiaya anak Nyimas, henteu teu kumaha nyiksa anak adi, mun aya mah moal teu dirawu di pangku. Keun bae najan teu aya bapana ge, sabab budak mah teu boga dosa, jeung deui kakak teh pan kacida kaduhungna. Kula lampah nu geus kaliwat teh. Kade adi, ulah boga pikiran kitu ka kakak. Da kakak mah teu rumasa nyiksa teh, ulah satuding-tudingna ieu. Ceuk Yuda Jaya menikah kepehan teu rumasa nyiksa budak adina. Ari ieu kunaon parabot raruksa kakak? Nah, jika tas aya perang, paseban burak-bari karaton kalotor. Nyimas Giringsing wayang rarat-reret manahna ngarasa kaget. Puguh tadi aya lutung. Aya yang ngaganggu kumis kakak nepi ka lenang sabeula. Malah para penggawa kabeh kumisna dikarurud sabeula. Terus ku kakak dikepung wakul buaya manghap. Diboro ku sarerea. Tapi lapur teu beunang da lutung pinter deui. Tak kitu adi. Nu matak di dieu teh ayang-ayangan da urut ngepung lutung teh. Ceuk Yuda Jaya bari ngusap kumis karasa rada kasap sabeula. Barang inget kadinya rai nafsu ambek ka Sang Hyang Dewa Lutung. Tuh da nya geuning teh salah tina taksiran. Kakak teh pasti tas nyiksa anak kuring, kaniaya teuing atuh nu hirup teh nya. Tegangan niaya ka anak kuring, kalah ka omongan we alus buktina mah purah nganiaya. Har. Nah kumaha ieu teh Nyimas teh ieu? Nah kumaha ieu teh? Nah saha anak adi teh? Apa nu tadi nu diboro teh jeung dikepung ku kakak? Jenenganna Sang Hyang Lutung. Nah ku kakak kalah ka dikepung. Ceuk Nyimas Giringsing wayang teu asa-asa dina nyaritana. Teuling semenajan kagungan putra nu jirimna lutung, puguh Yuda Jaya meninga gurubug bakat kureuwas, teu nyana teuing adina bet boga anak lutung. Bener adi? Nanya boga anak lutung? Bener kakak anu tadi datang ka dieu ti heula. Anu ku kakak dikaniaya kena-kena ka lutung menika diaya naker. Taya ras-rasan. Cik atuh sing boga karunya kakak. Kitu-kitu ge anak kuring teh. Nyimas Giringsing wayang ku kulutus teu suka putrana disiksa dikaniaya ku Yuda Jaya. Har. Baru lutung teh anak adi. Nu tadi datang ka dieu ti heula. Nu ku kakak dikaniaya. Aduh nah atunya. Mun kitu mah tu kakak teh diboga suan lutung meureunnya. Bu,
Nah gitu-gitu teh adik kumaha mimitina ieu teh. Yuda Jaya beuki heran kaget pacampur jeung bingung. Lutung dewa eta mah kakak gagah jeung sakti. Kakak ulah ngahina kitu-kitu ge anak kuring. Hayo ayakeun deui ka mana ayeuna. Naon sababna kalaka diboberik jeung pada moro? Kan aya teuing nya menikah cida-cida teuing. Ke heula adik ulah waka benu. Da kakak ge moal ngahina najan sifat kalutung. Moal mah teh niat nyiksa mana komo jeung niatna binasa mah. Kitu? Keun bae ari nya mah anak adik. Lutung-lutung ge ku kakak ditarimakeun. Nah tuh kalaka diboro ku sarerea. Naon sababna diboberik sina kabur kanu jauh. Punya ge moal kitu ieu mah ijid we meureun peda anak kuring jirimna lutung. Nyimas Kiringsing wayang megat kalimah kawas nu keheul kakakana Yuda Jaya sabab putrana teu aya. Ke adik ulah rusuh yeuh. Kakak teh candreng seca carita kieu ari sababna teh. Tadi kakak teh jeung ponggawakeun ngariung di karaton keur ngabadarmikeun urusan nagara. Teu karasa kerlekna kakak teh heuai reup sare teu inget kana pagawean. Barang lilir ponggawa ribut mun direcok, horeng ngaributkeun perkara kumis nu leungit sabelah tah kitu sanyana mah. Yuda Jaya nyelang heula ngusap kumis anu ngan kari sabelah. Ari Nyimas Kiringsing wayang neuteuk bari imut tapi teu nembal. Dah. Ari saterusna kakak amek lantaran sabuat sare aya nu kumawani ngurud kumis terus marentah ka punggawa sangkan kabenyangan manusia anu cucunga tapi teu kapanggih nyamangi lutung keur diuk dina pangeret ger we di baroro tapi ka parabot ruksak ari lutung lapur teu beunang malah mah ayeuna kabur ka tegal peuteuy cicing dina tangkal peuteuy bejana teh tak kitu lalakon teh adi nu mata kapaksa eta lutung teu dibebari ku kakak malah marek dipodalan sekalian lantaran kakak amek asa diunghak geus kumawani ngurud kumis sabelah eta teh ngahina deui cucu ngajeng camplak tapi kakak da teu nyaho atuh eta teh putra adi lantaran sakadang lutung teh teu bebeja datang ge teu kanyahoan ceuk Yuda Jaya nerangkeun lalakon lutung nu tadi pada ngepung. Waktosna sae para mitra sadaya.